aing pae nama teu laris aing mah jualan putih teh. Duh, aing mah ieu mah ku aing kudu dijual secara dedet ieu mah ku aing. Ah. Yo, cek si Isa cenah. Pambalikeun putih, si Isa layangan putih. Atuh mun masih kisana we cenah meuli na karep nita ka aing. Nyawa atuh cenah ku bapak urang mah cenah di ditu di bibir. Sabarahan beurik? Kocengan ya saruntuy. Saruntuy kumaha ket? Oh, hiji 5.000-an. Yo meuli 10 sikil aing tah. Oh. Aya teh 10. 5. Tah, ge 10. Yo. Sia daek kan dagang peuteut kan? Oh, aing dititah kumaha urang cenah dititah dagang. Nyaga tuh Bang Nun. Oh, Jik. Putih. Sal. Cik bapak mana cenah dititah meuli putih, bapak mana hayangeun? Nah, jadi ka aing cak aing bapak aing na we cenah meuli. Nyawa atuh da bapak mana? Geus kumahaeun cenah? Tah hijina 5.000-an. 5.000-an hijina. Heeh. Oh iya tuh meuli 10. Ada ulang ngaroji. Hitung sabaraha? Lebihan ieu mah. Ya. Punya teh 10. Heeh. Oh, atuh nya nuhunnya. Cek bapak urang ieu teh. Heeh. Oh, gatuh nuhun. Tuh. Patay. Jeung kumaha bapak aing nya teu pura Ada tay, putih aing. Patay. Cik. Alhamdulillah euy bayu oge. Dijual dedet mah gampang menang duit oge euy. 100.000 tah. Disisalin ti bapana. Tuh aing gak poe aing. Soal mun kieu meureun aing tak beunghar. Suka make kieu deui lah. Ah, ngeunah meureun ieu. Nyambel sing asinan pedak jeung peuteut. Pak, aman peuteut ki wae kan? Ayo, cek si burik meuli putih bapak. Nah, cek si burik meuli peuteut pancana cek si burik sia hayang peuteut ku aing pangmeuli 50.000. Cek si burik bapak hayang putih cenah pangmeulikeun ku urang. Ieu dipangmeulikeun 10. Ah, si keher si burik si kunyuk. Bieu ge ka bapak cenah si Faisal hayang kan peuteut cenah ku aing pangmeulikeun 10 sikil 50.000-an. Ah, lah kumaha tuh ieu? Sia mah beunang katipu ku si burik atuh anjing susul. Aing bapak depan katipu sarua wae. Aing mah teu nyaho sugan teh si hayang peuteut heuh. Nya sarua wae atuh. Si bebal ku aing kapangit tekrok teu budak-budak. Ritik, mesti mana-mana? Aing geus ieu cenah ngajual putih. Gimana yuk? Minum aing. Nah yuk mau wanangan si Ritik. Padahal tadi aing payu geus ngagawean Mang Doyok jeung si Faisal. Magawean kumaha ieu maneh? Ho, ku aing jual dedet. Jual dedet kumaha kehed? Sing bener ngomong teh. Kepada kieu aing ge tadi nanti ka Wadoyok teh. Tadi mimiti mah Wadoyok nya jual dedet ku aing. Wah, si Faisal hayangan peuteut Bang meulikeun. Tah, dibeli ku Wadoyok 10 siki. 10.000 nya hijina 5.000-an. Tuluy kaduana si Faisal di ditu. Sedek, Faisal, bapak mana hayangan peuteut? Meuli di mana ge 10. Jadi 100.000 aing. Aduh, mana ulah kitu maneh kalakuan teh. Udah. Laporkeun ku aing ke polisi. Aing teh payu-payu geus lila. Maneh bisa kena pasal KUHP maneh. Ku HP teh naon? Penipuan kunyuk aku teh nyaho. Ulah kitu eta teh. Alah, naho gitu. Kehed nasi kumaha sih yang dibui. Aduh. Aing ini paur kieu. Benerkan balikkan. Oke lah tuh. Bebal kunyuk teh budak leutik ngabohongnya bebel. Pemikiran si buriknya. Wah, Tah, deuleu jalmana datang. hampura wa. Napa ngumaken sia ka aing nyebutkeun si Faisal hayangan ka si Faisal nyebut aing hayang peuteut na kumaha? Poho wa aing mana naon poho. Oh, balas sia di blok poho lah. Tetangga urang hayang ngentalin wa. Mau tau gitu kayak cuman jualan manu benar we biasa. Hampura wa tuh. Dibeli mah Bang eta, moal dibeli mah ya duitna balik deui. Geus wae kahet kagok ku aing dibeli ngan ulah kitu-kitu deui sia. Oh, sia teh tuman. Montong kitu-kitu deui eta teh dagang mah dagang we meureun aing meuli lamun buah hayang mah lamun bunga. Montong si Faisal butuheun. Aing butuheun ka si Faisal sia teh. Heuh atuh Bang nya. Oh, Kali-kali deui mah. awas kahet mah sakali-kali deui. Heuh moal. Bal teh. Lah kumaha, Pak? Adieu kana tuh duit urang, da urang mau beli peuteut. Nah, duit urang ka dieukeun. Nah, atuh bieu kalahan sok kasih burik na kumaha? Anjing susul atuh aing moal anjing. Cih, adieu kana aing gantian, Bung. Duit lagi sakituna mah 10.000 aing mah. Susul tuh aing moal makasih burikna. Sok-sokan meuli peuteut eta 100.000-an. Ding sok-sok. Ya udah duit na ge Pan sia ge meureun beuki teh mah. Hantu. Anjing susul atuh si burikna tuh. Ongko da. Ya, aku mau motor tarik-tarik teuing. Dulu itu duit mah coba ragrag.
Hah? Mau motor tarik-tarik teuing. Kumaha aing? We atuh bebas. Ieu mah jalan umum. Naon maneh ngajak balap? Kena motor anyar anjir. Wanian aing mah sok diwelkeun ku aing. Anjing, aki-aki rabi gua wel. Mau motor ulah tarik-tarik teuing. Kumaha aing we atuh? Masa ranking tidak ngabret? Ieu sanajan bolos, ranking itu tapi raos. Ayo balap aing. Aing mah ngajak balap hati-hati. Naon atuh? Oh ulah tarik-tarik teuing, geus ngalewatkan loba jalma ke cilaka kumaha. Make ranking mah teu tarik, teu ngeunaheun. Naon? Maneh budak CRF? Kasinir ku aing, pada aing make ranking, wanieun aing mah make ranking oge. Ye, dengekeun sanajan leuwih bolos, ye, di motor maneh di CRF bolos oge. Laos ranking mah. Well, ayo, balap jeung aing ayo. Nah, di Paruman, Balaga pisan, teu pira aing ngek mikeun loket murag tadi keur kekebutan. oh, loket anu aku murag. Di loket anu aku lah. Hapunten atuh. Yo, hari di jalan ulah sok babalagaan. Kena mau motor ranking, motor ranking, motor CRF, motor ninja, motor naon we ge. Di jalan mah tong sok popolontongan. Perbanyaklah saudara. Lain di jalan teh ieu neangan musuh lah. Well. Iya ya, si Isa sanajan budak keneh, tapi pemikirannya udah koloten. Well, Nepi oge aing euy di kebun durian Sang Hyang Bedil. Ini pararana kieu euy. Hah. Itu siga si Isal euy. Sal, masih kenaon kayak di dieu? Nah aya maneh ka dieu, Cup. Iya, aing kiluan festival akhir tahun tadi kebun durian Sang Hyang Bedil. Oh, Sal, mana kiluan festival akhir tahun? Ya heueuh atuh, aing teh atuh. Ah, siga popolontongan Isal. Siga nu boga duit kehed. Ih, nya jelas atuh. Duit mah loba aing mah. Oh, mana keur loba duit, Sal? Nya heueuh atuh, Cup. Ayo hutang aing, nu cepet gocap. Kumaha ked? Dia aya loba duit mah bayar tuh. Oh, gua ketang, Cup. Aing teh boga duit pisan pugu ieu teh. Aing ka digaek ningali hungkul. Siga nu heueuh sia kehed popolontongan iluan festival. Ayo bayar ka aing eueuh. Ayo Cup ka ditu heula nyaek ningali. Si kunyuk kana bayar hutang mah hese, minjemna we babari. Ayo bayarna hese. Duh. Euy. Domba teh nya diurus teh leutik geus garade dewe nya heueuh. Bener aya hasilna euy urang ngurus leutik ieu domba. Sok maradang geus sarebeuh. Tah sia ditahakan tah. Tah, siapa isukannya ku aing lamun segede dijual. Wayahna si Rido, aing isukan rek meuli mobil kehed. Cup. Itu cek si Obos nawang kali dia. Giling-giling kere eta aing ke di kamera sia mah. Sia mah tuh. Ngomong teh ya. Sia goblok teh anu ngakukeun aing.